Sampurasun, jumpa lagi bersama The King Antiboring di gelaran Guar Budaya. Namanya, aduh, udah dekat berpangan deh, gitunya. Muka sekian kalinya, gitunya. Mudah-mudahan yang udah sarang manfaatna, kamu kurang sadayana, itu khususnya kamu kurang Sunda dan sebagainya, gitu. Tapi ulah hilang. Kumah, Nada pangrojongna. pangrojongna, Di kumaking. pokoknya mah di Subscribe. subscribe, Di like. di like, Sarang. sareng Komen. di komen. Atau hilap di share ya. Bisa dulu artinya. Laras King. Ayeuna urang ngobrolkeun anu bahasa-bahasa anu jarang kapake kurang. Di antaranya aya kecap bale nyungcung. Balik. Nyungcung. Muncul. Nyungcung. Gitu nya. Aya bale, aya nyungcung. Ayah balik, ayah nyuncung. Nah, kecap bale nyungcung gitu nya. Nah, udah ari bale. Nah, Apa? jauh mama apa wae atuh. Emang balik aja. Heeh. Balik orang si Sukabumi aja. Betul balik aja. Balik jauh aja. Cau anu dipoe. Jauh di boy. Aduh, eta udah asa maksa. Lu bikin kagok. Bale nyungcung. Bale gitu. Balik. Sebenarnya bale di dinya teh mah asa kecapna tina balai. Balai. Heeh. Nggak cuma bibir orang Sunda mah yang gampang jadi bale gitu. Balai. Ngeunah mah yakin goreng bale-bale. Bala-bala. Agak menyinirah. Bagian untuk iya konsumsi. Bale nyungcung asal kecapna tina bale heula. Balai. Bale asal kecapna tina bale. Gajah. Belalai. Gajah balai terpanjang. Kena gajahnya. Aduh, udah itu balai ya teh. Balai teh hiji tempat anu lega teh. Di tempat anu lega. Balai eta teh itu model ginian sok itu ada undangan dari balai pertemuan gitu teh. Jadi balai teh itu sisi tempat anu lega, Bangunan. bangunan Bangunan. anu lega gitu nya. Laos aja banyak kieu geura. Naon? Yang balai kambing aja. Ngeloba tulang. Ada kita jebol kana bayarnya. Salah jalan itu. Itu mah gulai ada. Mana ongkos segalanya. Oh gitu. Salah bae. Aduh. Nah, itu bagus bawa ti orang guys. Di kudrat. Tikurdan. Kayak gitu balik. Balik teh asal kecamatan tina balai. Balai teh nyata hiji tempat anu lega anu gede. Gitu. Bangunan anu gede tempat bisa nampung 10 jelema lah gitu. Namun ayeuna mah mencek bahasa ayeuna mah gedung. Oh, gedung. Gedung gitu. Gedung. Bahasa ayeuna mah Gedung itu balai atau gedung atau disebutkeun teh naon teh idola. Saya gedung mah. Aula. Aula gimana balik. Mari amanahkeun wae. Bener kena keserangan ya. Capek menekan wae. Aula atau balai itu sebut gitunya balai, itu balai. Cuman ini mah balai. Kalau bahasa Sunda mah balai. Bahasa itu balai atau gedung atau itu tempat atau aula. Aula. Aya geuningan aya disebutkeun balai desa. Gitu nya. Balai desa. Heeh, balai desa gini aja. Aya teh hiji tempat anu gede di tempat di kantor desa. Mun ayeuna mah Heeh. kalurahan. Tah eta. Kelurahan. Kantor desa atau kelurahan. Terus aya balai nabi mah. Aya balai nyungcung. Wih, oh pantalnya balai nyungcung. Anu rek dibayar teh kan balai nyungcung. Jadi orang buat teh balai nyungcung. Balai nyungcung. Balai Ah, nyungcung. itu balai nyungcung. Balai artinya tempat, Wangunan. bangunan atau gedung gitu. Ya, gedung. Gedung. Anu nanti bisa nabung so
lomba jelema disebutnya balai intinya aya balai desa, aya balai RW intinya balai pertemuan, aya balai kambang. Balai kambang. Tah balai kambang balai itu nya rek gua ayeuna atuh ke. Balai kambang. Balai. Yo. Nah, terus itu balai terus aya kecap 2 kali balai. Balai. Nah, saja. Henteu. Balai anu harusna benerna tempat diuk anu dijieuna tina awi mah. Balai Heeh. Digana bangku disesegeun gitu atau anu disebutkeun palupuh dilebarkeun gitu balai tempat diuk biasana tempat ngawangkong mah palupuh teh lain DKM Bapak DKM di ditu palupuh Pak Yusuf eta oh gitu Pak Yusuf lain di jauh-jauh teh kalau deket-deket sekolah teh pikir gitu palupu di tempat di palupu tina awi nu diberahan ini ya bolan pek-pek di pek disesegeun juga dipapankeun gitu diamparkeun ditihangan tah itu disebut tempat diuk disebut teh balai-balai tapi eta teh balai-balai teh memang tempat diuk anu jang bisa nampung rebaan jelema mah biasana sok air teh ditepas artinya air pengiman panting ngawangkong bari ngarubako gitu ya eta ngawangkong aya ku hebat tanya bangkong bisa ngarada bako ada wangkong di tengah sawah wah panjet udah maksa panjet lah gitu ya jadi aya balai-balai ini teh itu tempat bukan tempat ngadiuk atau ngariu itu ngawangkong balai terus ayeuna nyungcung nyungcung mah heeh enak gitu ngacung ngacung nyungcung balai nyungcung memang bisa kumacecak mah tadi nyungcung dinya asal kecap tina ngacung tina ngacung tina coba siapa yang mau bertanya silahkan acungkan tangan ngacung kan gitu nah, jadi nyungcung dirinya asal kecap tina ngacung gitu hiji barang anu nuju ka luhur teh eta ngacung teh nyungcung teh anu ulaget da eta tapi lamun anu barang anu ngulapes ka handap mah anu nuju ka handap lain nyungcung ngulapes nyung nah gitu jadi balik nyungcung dirinya asal kecap tina ngacung bang nuju ka luhur ngacung teh teman nah disebutkan ieu balai nyungcung jadi hiji wangunan anu nyungcung nah gitu bangunan nyungcung nah gitu jadi bangunan ayu anu barangna ayu nu nyungcung ka luhur anu nuju ka luhur nah gitu apa mah oh moal eta mah legok tapak katingan genteng legok tapak sesadi kadek di macam atuh nah gitu ngacung jadi balai nyungcung hiji tu bangunan anu gede aya ayu ngacung ka luhur contohna umpamanya ya nah gitu jadi hiji tempat anu ngacung ka luhur nya eta contohna mungkin masjid pan aya menara nya anu ngacung ka luhur tah katanya tah atawa aya nu teh disebutna teh menarana sok aya nu ngacung ka luhur gini masjid ka luhur itu masjid tah nah eta teh disebut mah di naon teh dipapanekeun ka masjid eta teh balai nyungcung teh heeh jadi hiji ruangan hiji tempat hiji gedung anu aya barang anu ngacung ka luhur nah itu disebutna teh balai nyungcung gitu tapi kecap balai nyungcung ieu lain hartina kecap bawa naon teh ngancung kadinya nah gitu
Sabab dia bale nyungcung ieu biasana sok dilarapkeun kitu nya kanu upacara nanti ngaistrenan Masrenan ngadahu ada kitu nya ngawinkeun akan akad nikah nikah. gitu. Jadi lamun urang iraha cenah mah bade ngabale nyungcungna. Nah, gitu. Jadi bade nyungcung di dinya teh kitu nya. Biasana teh kitu mah. Gitu. Cuman ieu mah urang ngabuar gara masalah bade nyungcungna we aja. Bade nyungcung. Jadi bade nyungcung eta nya eta hiji tempat anu aya nyungcung kaluhur nya eta masjid. Jadi Nah, jadi kieu mah di zaman baheula mah, waduh, udah nih lawas atuh namanya. zaman baheula mah Mangga kepok gitu ih. aduh, kuaget. Kaget aku. Nah, jadi gitu. Zaman baheula mah bale nyungcung teh nya eta masjid. Masjid biasa sok disebut teh Masjid Agung. Tidak aku. Masjid anu gede. Aya teh di alun-alun bisa teh nya, alun-alun. Nah, aya masjid nu gede Masjid Agung. Cuman di sadigireunana sok aya disebutkan kantor urusan agama. Eta teh Kamu deh. kamu Enak. Kata urusan agama enak. kamu deh. Udah bae wadik benerkeun capek. Kadang bener ke KUA gitu atuh. Benerkeun sarana KUA. Nah, makana anu sebutkeun rek kabale nyungcung teh biasa sok ka KUA. Gitu ini ke KUA. Biasana KUA masuk aya di pinggir masjid. Pinggiran masjid. Masjid Agung. Masjid Agung. Gede. Gede. Makana lamun sebutkeun rek iraha rek kabale nyungcung. Nah, berarti karek ka KUA eta teh. Akan nikah. Rek ngasahkeun perkawinan, pernikahan. Bayangan atunya aja. Heeh. Anu bae disebut kamar nyong teh nya. Kumaha? Oh, marah kamu udah karawin, karawin, oh, marah kawin aja. Nggak kawin, Jarum cung. nggak boleh nambah lagi nya. Jarum cung aja. Geus ngagober na bale teh. Lain anu rek naik hate gitu, jadi kabale nyungcung tah. Jadi intina bale nyungcung ternyata hiji tempat bangunan anu tempat naon teh anu aya nyungcung tapi hartina bale nyungcung di dieu tempat ngaresmikeun akad pernikahan gitu nya akad pernikahan diresmikeun nya diresmikeun teh di bale nyungcung masjid agung tapi kecap bale nyungcung nya eta naon teh hiji naon teh hiji upacara ngaresmikeun pernikahan ya di bale nyungcung lah kitu mah kitu nya bale nyungcung teh Kita balik nyungcung mah bangunan anu aya nyungcungna biasa dilarapkeun ka masjid. gitu eta teh lah kitu meureunna nya gitu atuh eta mah pintennya naon teh Saya rasa banjaran ya begitu nya. lah tapi urang sakit heula nya mah nya Si banjir. atuh urang kayak urang sambung deui Pokoknya mah pentang teras di The King anti boring Antibody. lah gitu Ayo King, ayo mau pada kau leman? oi ayo dah Ih.